Ojek ah. Lain na ojek. Paradu ojek. Nah, apa neta keur tungkang tongkrong di dinya geuning bari mau motor, berarti kan ojek ah. Keur nongkrong aing di dieu mah keur ngangin nah. Bari ngeceng loba-loba parawan di dieu mah ngaliwat gara reulis lah. Ek naon ngojek teu usum. Atuh keur naon ah? Tungkang tongkrong di dia ailin ojek mah ye. Aing teh keur butuh ojek ye, rarusuh. Teu dah aing ngalain keur ngojek nah. Heuh, ek naon ye ngahalangan batur tungkang tongkrong di dieu. Atuh bebas rumah aing we atuh mana ge keur naon di dieu suluyang soloyong ngopai jalan gede jiga sama burung. Aing teh butuh ojek, kita tadi geus diomongkeun ye, perlu aing teh. Kerep teuing ek butuh ojek ek butuh nanaon ogena aing ngalin keur ngojek. Buru aing butuh ojek ye, aing kayak perlu ye. Geus ngojek geuat ngojek. Ka mana heug? Beuh kaditu ya petung kayak di bejaan di jalan. Kaditu ka dieuna nama. Aing lain ojek lain aing lain. Aing butuh ojek. Atunjung we bawa motorna ku sorangan maksa-maksa teuing mah nah aing ngalin ojek. Yang geus atuh halik. Ya, Aing butuh pisan ojek halik. Turun. Itu lain. lah ieu motor aing dibawa ka mana ajang? Nah, siapa ieu motor aing mah? Udah tah platna ge anu aing ieu mah naik dibawa ka mana ieu teh? Nah, mang ye. Wing mah tadi di ditu aya ojek nya ek ngojek jalmana teh embungeun. Ya kalah ka motorna ti tah dibawa, Mang. Da teu apal wing mah. Kehola. Nah, ieu da motor aing ieu mah pugul tadi diparkir di ditu sanu mikeuna sia teh. Sing bener. Ye, keheula Mang, kita tadi ge ojek nu mikeuna di ditu. Heueuh aing ieu mah motor mah keheula ulah dibawa. Paruntan, ieu jalmana ye? Wah, eta sia geus ngapah teuing ieu motor aing dibibikeun ku sia. Urang mah teu hafal nyong motor saker ditaekan si ieu ojek bawa we cek teh motor aing ngalin ojek. Ari sia tadi aing ek ngojek, kalah ka mikeun motor ieu geuningan. Aing ngalin ojek kok we cek teh Awas hari ini motor. ini motor mah ku aing dibawa ge. Ih, kumaha Ieu ye? ku aing motor si Aang ieu ngeureun teh tadi oge Ari siapa kumaha mikeun motor ieu tadi ka aing? Ah udah we mah maksa ngojek ka aing Awas ojek. aing motor mah ku aing dibawa lah, awas ganing. Nah, Oh mending kene mah ieu mah sok dicolong ka hade ah. Jung bawa. Teuing, aing mah. Tadi ge aing ngalin ojek lain ojek cek aing teh. Nah, ari sia kumaha? Motor batur dibibikeun ka aing? Udah bongan we manehna mah maksa ka aing kita ngojek aing ngalin ojek gen. Dasar nu burung pan tita tadi ge aing nyebut butuh ojek, aing aya perlu. Dasar nu gelo. Sia nu burung mah, sia nu gelo mah motor batur dibanjut kehen, hayang motor beulik ya. Ngejual sawah teh indung sia tuh, hayang motor mah.